Tadi kenangan kena nikmat cekap nganya nyeri aing segitu cekap nikmat pisan pasiksak teh hate tada kitu kahayang jelema ayeuna mah dibere kangenahan daek nyukurkeun cacak ieu teh digaji cacak dibayar komo lamun henteu marukana kitu meureun demokrasi teh eta unga salat unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui mendali salah Gusti teh da sia nu mengkol di lempeng teh nepi ka hese pisan rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain Malik Yaumidin ma di dinya teh aya mad tabi'i aya mad badal heeh aya 2 harakat aya leuwih ti 2 harakat ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu harakat darajat teh batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun oh eta karasa meureun ku sia pek pikir rasakeun ku si lain marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna oh bener eta nu ngurangan teh kangnya ai ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atuh kekuatan dina diri na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang pecakan dina diri sorangan kapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur gora bener bener Kang napas geus pono tuur tah geuning tuur gejet bener awak lalinu bener nya keur gora mah tunggu di parut catang di rumpah ayeuna mah geus kolot segitu keneh
Ai baheula mah keur ngora tunggu nu di parut teh. Ayeuna mah tangkana ku sia teh. Ulah dianggarkeun teuing atuh lah. Da geus karolos sileing teh geus meujeunna ngaronjatkeun. Katakwaan, keimanan. Hah? Lain didenge-denge teh kalau beuki lalieur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget. Nepi ka totos pan kendang teh. Nah, aku pupanangan. Lain dibebeut kendangna. Pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy. Sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku silaing. Tetep we da. Dina otak ngapalkeun ayeuna apal isuk poho. Bener. Lintang tikang ngagupay ka barudak ngora. Ari kahayang gede geus sekolah. Heeh. Dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge. Aya wae ngan cing sadar silaing je. Cing mawas diri. Kahayang teh atuh sinen alus sorana, kenang alus tepakna, cik atuh tong diheureuikeun. Rojong kahayang je. Jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur. Nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang. Urang heula ka batur. Ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga. Nya mere heula atuh ah. Ka batur teh namprak ke terus. Heeh. Tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling. Ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar. Nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling. Ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang grepek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh nya teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa aya tetangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere belas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh heeh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum. Maksudna kan Talaga Arum teh kumaha? Pancuran teh artina kokocoran. Kokocoran bener pancuran. Ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet. Oh eta loba nu nyocokan. Rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin. Dilegleg aya nu menet. Teu nepi ka handapna mah. Ai talaga teh puseur.
puseur kahirupan dari dirinya pisur kahuripan tuluy dipendet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui disemah-semah teh meuni duh bekah liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing ngawe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya meuli hate teh ka aing sia teh tong sok kitu sabab setiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan gara teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh ade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di jakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apan di Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh sarua teh hartina mah
dah gitu Pak nu matak Bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu naon maksudna make tara dahar lapar tara dahar keur lapar naon teh maksudna tempo we nu lapar maksudna nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaytuna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun bismillah nya heueuh tertib agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we di mah batur ge goreng daging nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener kan sing tertib da bener ngahiang itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku adede cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut da di hadapan Allah mah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak ka dieu euy sing hati-hati heuh beda deui jeung cepot baheula ieu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupeut tang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak kanu jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna ageng jasa Bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun
Allah mau ngahampura lamun tadi hampura heula ku inungku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan Bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan heuh syukur yang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware heuh kada we